Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Jaka Sinangling ngajanteng nangtung digigireun Aji Sutra anu masih keneh terus humargung. Ngajanteng nangtung bari ngahuleng lantaran bingung kudu kumaha jeung naon anu kudu dilakukeun ku dirina. Puguh kamampuhan salaku tabib geus leungit. Jaka Sinangling jadi ras inget ka Sang Hyang Roban, terus disambat dina jero hatena. Cik tulungan yeuh kuring. Keur bingung Sang Hyang Roban, bingung dipentes kudu ngubaran, sedengkeun kembang pancawarna dirampas ku setopeng mayit. Tulungan kuring, anu keur bingung kudu bisa ngubaran ieu Aji Sutra. Cik tulungan Sang Hyang Roban, kuring tulungan. Jaka Sinangling meuremkeun panonna, museurkeun pikiran jeung perasaanana mangsa nyambat ka Sang Hyang Roban. Teu lila kadenge Sang Hyang Roban ku Jaka Sinangling anu tangtu be ngan ukur kadenge ku Jaka Sinangling ngungkul. Sinangling, hampura kula salila ieu lain ngantep lain teu nyaho kana kaayaan anu karandapan ku Andika. Ngan kula memang tu mampu naon-naon kembang pancawarna direbut ku si topeng mayit. Kula lumasan teu bisa ngabantu, teu bisa nulungan. Sabab si topeng mayit ilmuna memang luar biasa. Kula moal mambuh ngalawananana Sinangling. Dah, ku ayana kitu ayeuna kula datang sarta ngarti kana kasusah jeung kabingung Andika. Ayeuna kula bakal dibantu. Kula bakal ngabantu Sinangling. Tapi ngan ukur sakali ieu kula ngabantu ka Andika. Pikeun anu saterusna mah kula geus moal bisa deui nulungan ka Andika Sinangling. Saterusna ku Jaka Sinangling bisa kadenge sarta dicatet dina pikiranana ramuan pikeun piubareun Aji Sutra. Sanggeusna meunang pituduh kitu mah ti Sang Hyang Roban,
rada tenang sarta rada ngemplong hate Jaka Sinangling henteu hulang-hulang bingung deui ayeuna mah manehna boga kayakinan pituduh ti Sang Hyang Roban moal nyalahan. Sanggeusna boga kayakinan kitu mah harita Jaka Sinangling terus keluar ti jero kamar Aji Sutra. Jaka Sinangling nepungan Juragan Gandara jeung Laras Anting katut Mang Utun anu masih keneh araya di rohangan tengah. Ningali Jaka Sinangling datang, Laras Anting anu pangheulana tumanya ka Jaka Sinangling. Kumaha Kang Jaka? Tiasa kinten-kinten Kang Aji ditulungan Kang. Juragan Gandara oge dina waktu harita bangun anu henteu sabar sarua harita langsung tumanya ka Jaka Sinangling. Bener kumaha tah kira-kira anak kula teh bisa ditulungan kitu? Pokona mah asal anak kula bisa cager pulih saperti bihari rek menta buruhan naon ka kula. Ku kula moal burung dicumponan. Nu mata kalaku mah oge kudu bisa cager deui saperti bihari Jaka Sinangling. Jaka Sinangling ngabagikeun paneteupna ka Juragan Gandara jeung Laras Anting teu lila terus ngomong lalaunan. Rupina mah masih keneh tiasa dilandongan. Namun kedah milarian heula akar-akaran ieu teh sareng dangdaunan. Maksad teh kanggo bahan ramuan pilandongeunana gan. Nya isukan be atuh nya jeung Mang Utun neangan heula keur bahan piubareunana. Dari ayeuna mah wanci peuting ieu teh geuning. Malah geus henteu kudu balik deui ka imah Mang Utun nya, geus we di dieu mondok. Kacape-cape da isukan oge meureun ka dieu deui nya. Laras Anting ngarojong kana caritaan anu jadi bapakna. Mohon atos pe di dieu heula Kang Jaka. Da enjing oge panginten sareng Mang Utun milarian pilandongeun teh ya. Kade Mang Utun enjing rencangannya Kang Jaka Mang. Beres Nyimas beres keun be Mang anu bakal ngarencanganana mah nya bade milarian ka manakeun ku abdi gan lah direncanganana tah regreg pan aritos aya gambaran kitu mah maksud teh gambaran ti tabib anu bakal ngarandonganana. Janten Juragan teu kedah arit manah ayeuna mah Juragan. Juragan Gandara unggut-unggutan bari terus kedal delisan. Memang bener rada ngemplong ayeuna mah hate jeung pikiran kula teh ye Mang Utun. Piraku we tabib anu geus kasohor henteu nepikeun ka bisa nyageurkeun deui anak kula. Suka jeung bagja kana hatena oge ye nya lain kitu Laras. Juragan Gandara ngareret ka Laras Anting anu direret imut bari ungeuk terus ngawalon. Laras henteu lepat ama, urang kinten bagjana upami dugikeun ka tiasa damang sapertos sabihari. Mang Utun ngareret ka Jaka Sinangling terus nyarita. Tah, kitu geuningan Jang. Jadi henteu kudu naon balik deui ayeuna mah ka imah Mang nya. Tapi anu jelas ayeuna mah meureunan di dieu be heula sakalian mondok. Isuk jeung Mang tak urang neangan akar-akaran teh tah jeung dangdaunan pikeun piubareun teh kitu Jang. Jaka Sinangling akhirna teu bisa nolak kana kahayang pribumi. Dina peuting eta Jaka Sinangling mondok jeung Mang Utun di imahna Juragan Gandara.
Waktu laras anting aya ka jero kamarna. Bari ngagoler teh hatena bet jadi galecok ngomong sorangan. Sanajan aing kakarapangi jeung anu ngaranca Kasinangling. Tapi matak aneh. Eta ja Kasinangling teh bet narik kana hate aing. Kunaonnya? Aing bet jadi boga perasaan resep ka Jaka Sinanglingnya. Padahal sarela ieu sanajan bener loba jajaka anu miharep ka diri aing. Ku perasaan can aya anu ngadatangkeun perasaan saperti kieu ayeuna mah ieu. Memang bersih kulitna jeung kasep deui Jaka Sinangling teh. Ari sugan teh lain tapi mudah-mudahan we sing rada lila di dieu nya. Kitu di antarana kaayaan hate laras anting dina waktu harita. Laras anting katingali seuri sorangan. Salila ieu memang lain saurang dua urang lalaki anu miharep ka dirina. Saperti halna Jumara jeung Marjan kawilang dua jajaka jago ngora anu pada miharep ka dirina. Malah nepikeun kamarbutkeun cintana segala rupa, tapi laras anting teu boga perasaan naon-naon. Ngan ayeuna tepung jeung Jaka Sinangling bet aya anu aneh karena geteran hatena. Laras anting terus nyangigir bet nembongan deui bae seurina Jaka Sinangling, teutepan Jaka Sinangling jeung dedegan Jaka Sinangling. Kunaon aing bet ngabayangkeun wae Jaka Sinangling ieu teh. Aneh, bener-bener kakara ayeuna ieu aing kaentepan ku perasaan anu saperti kieu tur kakarapangi. Tapi nahanya betul kieu wae perasaan aing teh ieu. Sedengkeun Jaka Sinangling anu sare bareng sakamar jeung Mang Utun masih keneh guntreng ngalobrol tapi lalaunan ngobrol nate. Mang Utun anu harita kadenge nyarita. Pokona mah kudu dibuktikeun jang kamampuhan urang. Hartina kamampuhan ngubaran Eden Aji. Di mana cager deui saperti bihari. Lain ngan ukur ujang anu menang hadiah atau buruhan. Tapi emang sarua jeung geus neundeun jasa kadunungan. Piraku pangkat emang make teu naik. Nya mudah-mudahan be atuh Mang. Da abdi oge can bisa mastikeun ngan ieu mah usaha sakuat tanaga Mang. Margi anu marengkeun damang mah sanes abdi Mang. Kaharti ku Mang oge jang. Urang mangan sakadar dharma nya maksud teh dharma ngubaran, dharma ngupayakeun jeung dharma ngalaksanakeun. Tapi kangaranan anu ngubaran teh tabib nya da puguh ahlina ahli tabib mah loh sok asa piraku nepikeun ka henteu kudu nyalahan. Beda jeung dukun lintuh panyakit matuh. Nah kunaon kitu Mang? Ari dukun lintuh panyakit matuh Mang? Nya dukun lintuh panyakit matuh mah ngubaran terus-terusan, diburuhan terus-terusan, nu gering bekiripu lantaran beak kumuruhan. Sedangkan dukun kalakah lintuh lantaran terus-terusan narima buruhan. Urang mah ulah nepikeun ka kitu jangnya. Soalna buruhan mah pan tadi oge kitu saur juragan Gandara. Hayang naon cenah engke di buruhna. Lamun bener dan Aji bisa pulih deui saperti bihari. Cek Mang mah entong kagok lah dina ngajukeun pamentahan ajang. Nah kudu menta naon kitu Mang? Langsung we cek ujang teh abdi mah menta di buruhan atos be ku nyimas laras anting keur abdi. Bade dipihukum kitu ku abdi. Beres jang. Henteu kudu mikiran keur biaya. Nyampak aya sagala rupana anu jadi ramanama. Da beda ku Mang tadi oge jang reretna nyimas laras anting ka ujang teh nyahan beda. Aya bae Mang Utun mah. Beda teh beda kumaha Mang, make jeung beda reretna. Nya are ngareret mah di mana-mana ge sarua bae atuh Mang. Ku panon. Nya bener ngareret nama ku panon jang. Tapi beda katingalina. Nya atuh da Mang teh ngorah heula jang. Henteu jo langsung kolot kieu ye, henteu kolot kieu taeun teh. Sok aya bae ari ujang mah. Kamana karep Mang Utun mah? Pastina oge nyimas laras anting sebeleun meureun Mang. Peda abdi jalma anu miskin saperti kieu dibawa ku Mang nepungan ka bumina juragan Gandara. His.
lain beda-beda teuing Jang. Lain kitu maksud mang teh. Mang boga keyakinan Nyimas Laras Anting memang aya perhatian anu beda. Atuh mang teh geus apal pisan ka Nyimas Laras Anting. Sasatna tahun-tahun aya di dieu mang teh apana? Tos lamang entong ngobrol nepikeun kalebah dinya mang. Nu penting keur abdi mah ku tiasana nulungan den aji oge tos hiji kabagjaan mang. Hartosna abdi teu nguciwakeun manahna Juragan Gandara oge Nyimas Laras Anting anu memang ngarepkeun pisan kamampuan abdi mang pikeun mulihkeun kaayaan den aji. Kitu hade mang malah da memang harapan mang oge kitu pisan Jang. Ulah nepikeun ka cek paribasana gagal. Sabab mun gagal aduh mang wirang ye, ujang wirang di sarua meureunnan nya kawalirang. Sing nepikeun ka hasil Jang. Tah nu matak. Enjing urang kudu nepikeun ka hasil mang neangan akar-akarannya sareng dang-daunan keramuan teh. Upami can hasil mah urang ulah wakamulang mang. Ari keur mang mah satuju pisan Jang. Ari keur mang mah satuju pisan Jang, satuju pisan. Kek Jang, lantaran urang isukan teh meureunnan kudu miang isu-isu keneh. Ayeuna mah mending keneh sare heula jejangnya. Sare sing tibra ulah loba pikiran naon-naon. Nya abdi mah ti tadi oge henteu mikiran naon mang. Nya nu matak ayeuna mah tenangkeun pikiran. Terus urang monok anu tibra itung-itung leureuh ngobrol mah nya bisa disambung deui Jang poe isukan. Nya da kangaranan ari geus ngobrol mah atuh sok terus jadi pohok kana waktu. Nu matak mang mah tara ari kitu teh nya nganahakeun kana ngobrol. Jadi jelas nama perlu istirahat teh. Pek pikiran ku Ujang, lamun urang waktuna kudu istirahat tapi ngobrol. Apanan meureunnan jadi kaganggu tah kasehatan teh. Nu matak geus entong loba deui ngobrol ayeuna mah nya. Ngobrol teu puguh ayeuna mah Jang. Sabab waktu teh kudu dimangpaatkeun anu sahade-hadena. Kitu cek mang mah. Naon sababna make jeung kudu dimangpaatkeun anu sahade-hadena. Nya pan dina poe isukan urang teh urang bakal neangan piubareun. Nya kangaranan neangan piubareun pan teu gampang. Nya bener teu Jang? Bener teu gampang Lin? Nya teu gampang mang. Alahna geus ngalenggut kitu geuningan. Geus tunduh meureunnan nya. Nu matak cek mang oge ayeuna mah istirahat geus ulah obrol-obrol deui nu lain. Anu kirana teu penting mah. Urang masing-masing leureuhkeun heula nya sing tenang Jang, sing nyase. Keun ulah wakat tagiweur teu puguh. Nu jelas den aji mah bakal bisa pulih deui, cager deui sabihari. Nya piraku we nepikeun kan teu cager deui mah Jang. Da emang ngadenge sohorna Ujang. Ujang teh salaku tabib sakti, kawilang geus lila. Tah, nu matak ayeuna urang dibuktikeun Jang kamampuhan dina ngobaran den aji nya. Nya mending keneh leureuh heula we ayeuna mah nya. Istirahat heula, entong ngobrol terus ah. Nya da ari ngomong terus mah teu kaop di mimitian. Bener teu Jang? Jang. Geus sare geuning. Nyaan we geus sare. Ari aing bet kalakad ngocoblak sorangan deui ieu teh. Utun ari maneh kalaka ngomong sorangan. Mang Utun dina waktu harita ngabekem bibirna ku leungeunna sorangan geus kitu terus nangkuban sare. Sabab jaka Sinangling mah memang geus sare. Dina poe isukna isuk-isuk keneh jaka Sinangling jeung Mang Utun pamitan pikeun neangan akar-akaran jeung dang-daunan bahan keramuan ubarna Aji Sutra luyu jeung pituduh Sang Hyang Roban anu katarima ku jaka Sinangling. Samiangna jaka Sinangling jeung Mang Utun harita Laras Anting ngajakan ngobrol ka Juragan Gandara anu jadi bapakna. Juragan Gandara anu harita kadenge keur cumarita. Ama kamari geus nyarita. Nya ka jaka Sinangling. Cek ama teh lamun memang lanceuk hidep Aji Sutra.
bisa pulih deui cager seperti bihari rek menta hadiah naon. Ku ama moal burung dicumponan cik hidup na teu kaleulewihan ama nyarita kitu teh. Laras Anting imut bari terus ngawalon. Nyari sanggam abdi mah wajar ama. Henteu kalangkungan ama sasauran sapertos kitu teh. Naon margina? Margi memang teu aya hartosna. Hadiah anu bakal dipasikeun upami dibandingkeun sareng kasalamatan jiwana Kang Aji. Urang pada terang ama, mun anu namina nyawa mah apanan, henteu aya icalan. Bener Laras. Kangaranan nyawa memang eueuh anu ngajual. Tadu masar kana eta pisan nu matak ama. Dina waktu kamari teh langsung nyarita kitu ka Jaka Sinangling. Nanging aya anu prayogi ka uninga ku salira ama. Kita oge punten ye. Ieu mah nya ku pangimetan abdi ama. Jame sapertos Jaka Sinangling tangtosna oge moal wantunan mundut naon-naon upami pinarang hasil ngalanongan Kang Aji ama. Nah, hidup nyarita kitu. Naon alasanana? Abdi memang teu acan lami kenal sareng Jaka Sinangling ama. Nanging nembe dina sikep sareng caritanana oge abdi tos tiasa pastikeun. Jalma saperti Jaka Sinangling upamina teh mah engke hasil ngalandongan Kang Aji. Kang Aji tiasa damang di sabihari. Teras ama naroskeun palai hadiah naon. Jaka Sinangling tangtos moal aya jawaban ama. Malah jami sapertos Jaka Sinangling cekap ku teras amitan. Moal kapapanjangan atanapi aya tungtutan naon-naon. Nanging ka urangna malah anu janten teu raos. Juragan Gandara katingali ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Mikiran anu dicaritakeun ku Laras Anting anu jadi anakna. Ningali Juragan Gandara ngahuleng. Laras Anting kadenge harita nyarita deui. Upami dugikeun ka kitu sikep Jaka Sinangling, jelas anu isin mah urang ama. Bet piraku teu aya pisan karumaosan ka jami anu tos nulungan ka Kang Aji. Nya bener. Keke. Bingung oge tah lamun nepikeun ka kitu sikepna Jaka Sinangling. Cik. Ari cek hidup kumaha alusna? Janten ari sanggam abdi mah ama, urangna kedah hideng. Upami urang anu tos nangtoskeun mah Jaka Sinangling oge moal wantuneun nolak. Punten ama, ieu ge sanes bade mapatahan atanapi ngelangkungan ama. His, nya teu naon Laras. Bet hidup oge apanan ayeuna mah geus lain budak leutik. Jeung saha deui atuh ama bisa patukeur pikiran lamun lain jeung diri hidup. Sabab dina waktu ayeuna apanan geus jelas. Ama moal bisa ngajakan badami ka Aji Sutra lanceuk hidup heuda puguh apan nyaho sorangan kayaanana. Cik, nurutkeun jalan pamikiran hidup kumaha? Tah, abdi aya gaduh usul ama. Nanging mangga be, eta mah ku ama engke galih sareng emutan. Mung naon anu diusulkeun ku abdi ayeuna salaresna mah demi ajen kahormatan kulawarga urang ama. Nyaan, beuki pinter ayeuna mah. Laras anak ama teh, cik, kumata usul hidup teh. Ari sanggam abdi mah kieu ama, tos we kieu ya. Upamina teh ama laras Kang Aji dugikeun ka tiasa damang deui sapertos sabihari. Urang tos teu kedah diasa-asa ama, masihan hadiah anu mangrupi bumi sakantenan sareng tanahna. Tujuanana sangkan Jaka Sinangling teras tumetep di lembur ama. Kauntungan kangge urang. Upami engke aya naon teh moal sasah milarian deui. Atuh ama, anu kaduana ku jasana ama anu tos merenahkeun Jaka Sinangling di lembur. Pangeuseup lemburan oge bakal ngarasakeun mangpaatna. Margi upami aya naon-naon teh ama, boh anu udur atanapi naon, henteu kedah sasah milarian tabib. Jasa ama teh karaos ku sadayana pangeuseuh lembur panginten. Ku cara kitu, ajen kahormatan kulawarga urang teh ama bakal langkung kiat. Kitu tah ari usul abdi mah. Laras Anting harita negrakeun jalan pamikiranana. Juragan Gandara katingali ngahulang deui
unggut-unggutan nyerenge seri ka Laras Anting terus kedalisan. Bener alus ta pamikiran teh Laras. Ku ama bisa kaharti malah moal ngarasa rugi. Naon hartina hadiah sakitu dibandingkeun jeung kasalametan jiwa lanceuk hidup Aji Sutra. Malah sakumaha anu dilisankeun ku hidup. Ku ayana Jaka Sinangling tumetep di lembur, urang bakal tenang. Pangeusi lembur oge bakal ngarasakeun mangpaatna jasati urang. Nya bener, Abah satuju Laras. Laras Anting katingali imut. Hatena bener-bener bungah sabab karep ejeng kahayangna anu dirarancang tetela tina kanan. Jadi kanyataan dirina memang miharep sangkan Jaka Sinangling bisa tumetep di eta pilemburan. Manehna jadi ngabayangkeun bakal leungiteun upama seug Jaka Sinangling terus init deui. Teu lila kadenge Laras Anting nyarita deui. Nya nuhun be, upami jalan pamikiran ama tiasa sejalan sareng jalan pamikiran abdi mah ama. Ayeuna mah panginten urang kantun ngantos hasilna ama. Hasilna teh nyaeta Kang Jaka supados tiasa dugikeun ka damang deui ama. Oge landongna sing enggal kapendak ama. Nya piraku be henteu panggih bahan piubareunana onaman Laras. Nu matak dibaturan ku Mang Utun oge supaya ulah linglung ejeng nepikeun kagagal dina ngalaksanakeun pamaksudan. Kitu tah apanan. Laras kitu ama, Jaka Sinangling moal dugikeun kagagal ama dina ngalandongan Kang Aji. Margi benten katingalina ku diri abdi. Kang Aji jami anu laras-laras mampu sareng ahlina. Estu teu sombong sareng teu seueur saur ama. Nya, bener Laras. Upama teh mah nepikeun ka cageurna deui tah Aji Sutra anak ama lanceuk hidup. Gede jasana oge tah si Mang Utun ka urang teh nya. Sabab manehna anu geus mawa Jaka Sinangling ka dieu. Caturkeun harita Jaka Sinangling anu dibaturan ku Mang Utun. Sajeroning bari jeung neangan akar-akaran ejeng dangdaunan keur bahan ramuan piubareun teh, Mang Utun teu oleh ngajakan ngobrol ka Jaka Sinangling. Ke wayahna da kudu imet ejeng ulah bosenan kangaranan neangan akar-akaran dangdaunan mah jang. Ke ari ujang mah nya acan kungsi panggih ejeng ayu mangantinya. Teu acan Mang. Nu mana kitu aya manganti teh? Puguh apan keur neangan tabib jang. Heungan meureunan kapihlaan ku Mang. Sabab Mang ayeuna akhirna mah anu hasil mawa tabib sakti Jaka Sinangling. Nya ari ayu manganti mah pasti ngarasa boga kewajiban atuh dah kangaranan buah hate anu dipikat cintana dina kaayaan ripuh seperti kitu. Atuh meureunan bisa gagal ke rek pangantenan teh. Oh, nah memang tos diacarakeun kitu Mang. Ayu manganti bakal pangantenan jeung Aji Sutra teh. Duanana nah aya dina kasapukan. Juragan Gandara oge satuju deui Mang. Oh, jelas satujuan atuh, satujuan. Disatujuan ku Juragan Gandara jang. Aji Sutra memang cinta. Atuh ayu manganti oge narima cintana. Akhirna batu turun ke siknae. Anu matak terus nyusun darancang dina waktuna anu moal deui bakal rendengan jang. Ari taeun jang. Ieu kalaka terus ripu kaayaan Aji Sutra teh sapertos kitu. Nu matak ayu manganti terus lunta neangan tabib. Sangkan buah hate pujaan kalbu bisa pulih deui sabihari. Gede milik atau ayu manganti mah jang make dipikahayang ku Den Aji sagala rupa. Aya anu rada semeg kana hulu angen Jaka Sinangling. Ngadenge ngeunaan ayu manganti jeung Aji Sutra teh, tapi Jaka Sinangling gancang ngupahan maneh.
Ngubaran Aji Sutra teh pikeun Jaka Sinangling mah lantaran ngarasa kahutangan budi, sabab geus ditulungan dibebaskeun ku Aji Sutra waktu dijadikeun tawanan ku Sancadawu. Geus kacipta ku Mang Majang. Wah. Kacipta ramena. Pesta hajat rendenganana Den Aji kayu manganti. Nurutkeun rancang mah rek 3 poe 3 peuting cenah. Hartina eta mah munuh mantu. Dan nurutkeun pangakuanana nya pangakuan ayu manganti manehna teh cenah geus patulalis. Ke ari Ujang, irah ari kulawargaan. Wah Mang, abdi macan mikiran nepikeun kalabadinya Mang. Saha anu daekeun atuh ka jalma anu sangsara seperti abdi Mang. His, yang teu kitu ari kangaranan cinta mah Jang. Cinta teh ngelekeun sagala hal na Jang. Ku cinta mah geus moal mikirkeun deui naon-naon. Buktina we apanan Den Aji kangaranan geus kasmaran ku Ayu Manganti. Henteu mikirkeun deui ti mana asal usulna. Juragan Gandara oge akhirna mah nya tujuan kana maksud jeung kahayang anu jadi anakna Jang. Ya mudah-mudahan be atuh Mang sing pulih deui Den Ajina supaya acara pangantenan jeung Ayu Manganti henteu nepikeun ka gagal Mang. Tiasa laksana sakumaha anu geus dirancang. Tah, tebah ditutup Jang. Tuh, leuwih loba tatangkalanana daerah dinya mah Jang. Daerah dinya mah geus deukeut ka Pileuweungan deui. Harita duanana terus arinit deui. Sabab masih keneh can panggih jeung akar-akaran sarta dangdaunan anu diteanganana. Sanggeusna manggih anu diteangan jeung anu dibutuhkeunana. Jaka Sinangling jeung Mang Utun terus barali. Waktu tepi ka imahna Juragan Gandara, memeh nyieun ramuan harita Jaka Sinangling jeung Mang Utun digeroan heula ku Juragan Gandara diajakan ngobrol, malah laras anting oge milu ngariung. Kadenge harita Juragan Gandara anu cumarita.